barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu baraya sadayana kumaha daramang. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanyar kawilujengan. Alhamdulillah dongeng sabalakana kenging Kang Dadan Sutisna anu dibacakeun ku atanapi didongengkeun ku Sim Kuring ana parantos dugi ka seri ka-27. Kamari tereng C20 genep dugi ka mananya cing urang wangsulan deui sakedik supados nyambung. Mon bisa mah ulah ya poe isuk lah. Liwat we langsung jadi ahad. Cik minantu Ohim kanu make batik. Dewek mah asarara nyugan euy. Boa ieu kila-kila sejen, harita ge apan mimiti aya wabah teh basagan Kosim rek ngawinkeun anakna. Nya mun bisa mah tong aya acara kawin sagala langsung we jadi salaki pemajikan. Walon nu make batik. Anggota BPD tuluy ngajak batur ngariung di warung Cerum. Mimitina bawalasan urang tuluy ngagimbung aya puluhna. Maranehna ngiker-ngiker kemungkinan upamagan Kosim tulus ngawinkeun Gayatri. Urang kudu usul ka Gan Kosim sina taun hareup bae ngawinkeun Gayatri mah, ceuk anggota BPD. Dewek lain ngahalang-halang ka jalma anu hayang kawin. Ngan hayu urang lenyepan deui, urang tangtu inget keneh kana kajadian saminggu ka tukang. Mata keung keneh apan bari can kapaluruh mangkeluk nanahaon anu ujug-ujug nerekab di ieu desa teh. Ayeuna Gan Kosim merek ngawinkeun deui. Ngadadak pisan deui, taya ibar ti anggalna. Siga nu ngahaja rek nyunutan deui ka reuwas ngarah beuki ngagugudag. Nya ngadadak pisan siga awewe anu dikawinkeun lantaran kaburu reuneuh. Walon RT hiji. Ieu mah urusan kawin lain urusan reuneuh. Nu make batik mairan. Keun bae reuneuh mah asal ulah kawin. Ulah kagoreng sangka. Bisa wae sanggeus Gayatri kawin wabah di desa urang leungit saharita. Tuluy kayaan ting trim deui. Da sakabeh jalma eling kana purwadaksina. Ceuk minantu Ohim. Tah eta urang teh lir leungiteun akal. Tina sirah binuku salempang, palang siang, boa-boa, jeung kasieun nyang hareupan poe isuk. Walon anggota BPD. Nu matak urang usul bedokeun kitu kawin teh. Di dinya mah ongko nyaritakeun akal, tapi usulna teu kaharti ku akal. Ceuk minantu Ohim. Urusan kawin mah kumaha nu boga rencana we. Teu kudu dihalang-halang. Eueuh hubunganana antara nu kawin jeung bibit buit kasakit. Mitra kaum dangu sanggeus hoghag sajongjongan antuk nama rea anu yakin kawinan Gayatri bakal mere kareuwas batan kabunga. Bring sabubuhan jalma muru bale desa tuluy nepungan kubu Iros menta tinimbangan sangkan Gan Kosim ngabedokeun acara kawinan. Ti iraha di desa aya larangan ka jalma anu rek ngawinkeun. Ku Iros kalahka Malik nanya. Pugu ti minggu tukang, walon anggota BPD. Ieu mah usul ti anggota legislatif ka eksekutif. Sapanjang teu ngarempak undang-undang nya teu nanaon. Gan Kosim mah teu ngalanggar pan? Henteu, tapi ngalanggar ketenangan sakumna warga. Sararea jadi sieun bisi isuk pageto. Aya deui kajadian anu leuwih aheng batan ayeuna. Dewek mah teu sieun. Pakuwu mah moal sieun. Da geus katepaan wabah
Tina nyarita leuleuy teh beuki lila nambah panas. Nu ieu keukeuh nu itu embung. Tuluy patorong-torong bale desa saheng deui. Malah aya di antarana nu tuluy ngontrol imah Gan Kosim. Ngacung-ngacung peureup di buruan bari gogorowokan itah Gan Kosim ngabedokeun acara kawinan. Pasukan Hansip singkil nu ngagimbung tuluy dibubarkeun. Mun teu satuju mah tinggal aringkah we, tong cicing di dieu. Nu penting mah lemur kudu ditingker. Engke peuting ulah aya nu sare, bisi aya jalma anu rek maehan Gayatri, ceuk Hansip Sarmud. Basa Ustad Sukri ngumumkeun tina pengaras sora yen geus waktuna jumaahan. Hiji ge taya anu nanyakeun, Gayatri teh rek kawin ka saha? Mitra kaum dangu kacarioskeun Gayatri nikah anu harita kasaksen ku hampir sakumna jalma nu aya di eta tempat. Tarima abdi nikah ka Gayatri anak teges Bapak Kosim kalayan mas kawin alat salat sapuratina dibayar kontan. Sah. Ustad Sukri mimpin maca doa dituturkeun ku ragemna nyebut amin. Patengahan imah Gan Kosim heureun usik. Jalma-jalma ronghok noong tina kaca, ngelol tina panto. Sawareh ngariung di buruan bari recok ngomongkeun panganten. Gayatri asa pias pisan, kitu ceuk anu nengetan. Tapi tuluy dipatalikeun jeung kajadian mamehna. Tangtu Gayatri teu bisa sare lantaran nu tumiba kalanceukna ngalangkang wae. Atuh dina waktuna pangantenan teh beungeutna pias kurang sare. Katurug-turug ukur make wedak saulas kawas anu teu niat dandan. Mitra kaum dangu di jero imah santana jeung lebe unang silih gabrug ngemeng ku rasa kagagas. Pangwilujeng kadeng ngemeh unggal biwir. Gayatri tungkul bari ngome tungtung kabaya. Imutna semu ditahan. Bangun cang saya keneh yen ayeuna manehna geus aya anu mihukum. Gan Kosim jeung Lasmini silih reret. Asa ngarimpi bae lantaran nepi ka poe mangkukna mah maranehna teu mikir-mikir baris ngawinkeun si bungsu tereh-tereh. Duanana ingetan keneh basa keur padungdengan di kamar. Kungsi ngobrolkeun Gayatri anu can kaciri boga niat rumah tangga. Eta kahayang semet lamunan lantaran can aya lalaki anu katemong raket jeung anakna. Ari ayeuna jodoh anakna asa datang ngadadak, tur teu disangka-sangka. Teu beda ti maot Narastiti anu sarua deui, teu disangka ti anggalna. Perkara jodoh jeung pati nu teu disangka-sangka teh estu karasa pisan ku Gan Kosim jeung Lasmini. Sabada nyaksian anu kaalaman ku dua anakna. Gan Kosim moal poho kana kajadian jumaah wan Cijanari. Basa manehna jeung pamajikanana nyeri beuheung sosongeteun ngadaguan Gayatri nu teu jebul-jebul. Di bale desa keur meujeuhna rame ku jalma-jalma anu maledogan kaum balakasontang. Gan Kosim teu hayangeun nyampeurkeun lantaran hatena hese diajak jongjon. Melang pisan ingis anakna kumaha onam. Kakara tenang deui teh basa aya anu kaketrok. Jam dinding keur lempeng kana angka 2. Lasmini muru kahareup mukakeun panto. Barang berai Gayatri jeung lebe unang geus ngajanteng di lawang. Bajuna barase kahujanan, lebe unang mah henteu asup-asup acan. Pokna rek terus balik ka Sukalila lantaran pakaianana jibreg pisan. Gan Kosim buru-buru nalek anakna. Basa Gayatri geus ganti baju. Nanya ka mana wae nah nepi ka Janari. Panggih henteu jeung santana jeung rupa-rupa pananya anu ngebrehkeun ka melang ti hiji kolot. Hujan teu liren-liren, ari pek teh anger we geuningan jibrug, pokna. Terus nyarita yen santana mah teu kapanggih lantaran manehna jeung lebe unang kapegat hujan nepi ka ngiuhan heula di saung. Rek nanya ka mumungang teh kaburu peuting, jebah hujan beuki gede taya eureuna. Ih, soak pisan gaya mah. Basa ninggal rombongan olot dayat. Teras bae nyumput da olot dayat nyahueun. Aya tapak durukan di saung. Nemet tiasa wangsu teh basa kayaan tos aman. Mitra kaum dangu, Gan Kosim kerang kerung sajongjongan, nyipta-nyipta nu kaalaman ku anakna. Tapi henteu terus dipikiran, da ayeuna mah anakna geus sidik salamet. Kamelangna tuluy pindah ka santana nu can kanyahoan kumaha nasibna. Buru-buru Gan Kosim ngajawang HP, rek nalepon. Teu aktif HP nage pak, cek Gayatri.
Nya sugan we ayeuna mah walon Gan Kosim nya bae nyambung santana nyarita geus aya di Sukalila. Sanuk-sanuk pedah teh nyimpang heula lantaran sieun ngagerewahkeun Gan Kosim. Ngadenge kitu mah Gan Kosim regreg tenang deui hatena. Tapi tekung silila Gan Kosim kerung deui wae. Basa ngadenge omongan Gayatri sawatara jongjongan sanggeus manehna nelpon Santana. Upami gaya nikah ka Kang Santana, Bapak jeung Ibu satuju? Pokna. Gan Kosim jeung Lasmini teu waka ngajawab. Silih pelong lila naker kawaskeun papada neguh aya kaahengan naon deui dina janari ayeuna. Kaget sote domeh asa ngadadak pisan teu katara aya tanda-tanda ti anggalna. Dina saminggu ieu Santana mendatang ka imahna tapi teu nyirikeun keur ngaheroan Gayatri. Sebalikna tina paroman jeung omonganna Santana mah kawas anu kabung belengan keneh kudu mulang. Kumaha kitu? Santana ngajak nikah ka Gaya? Lasmini nanya. Henteu, walon Gayatri. Gan Kosim kalah kabeuki bingung. Teu nyalahan panyangkana. Santana mah cantang tu mikiran buru-buru kawin deui. Komo ka awewe anu sasatna ampir jadi adi beuteungna. Jeung asa kabina-bina we mun kitu teh. Lir teu ngaragap hate kolot. Lantaran Rasiti mah maot kudu digantian ku Gayatri. Kitu meureun mun dipokeun mah. Gan Kosim ge moal ngahalang-halang mun teh mah Santana rek mileuleheungkeun Gayatri. Tapi butuh waktu keur ngajanglarkeun sagala rupana. Biheung cumpon ku saminggu atawa sabulan. Mun kitu mah ceuk hate Gan Kosim nu kudu dikolongan teh kunaon Gayatri ujug-ujug hayang kawin ka Santana. Lar kacuriga boa Gayatri teh geus neundeun hate ka Santana ti memeh lanceukna maot. Adi parebut jeung lanceuk asa kabina-bina kawas eueuh deui lalaki. Haben di pikiran kalah kabeuki lungleng antukna Gan Kosim merekpek Gayatri ku rupaning pananya. Ari nu hayang nikah kedah ngabeberkeun heula sakur alasanana. Gaya mah mung naros. Bapak satuju atawa henteu? Ceuk Gayatri. Memeh ngajawab satuju henteuna teh kudu puguh heula. Ari Santanana daekeun teu terang nu mawi taros ku bapak. Kudu dibadamikeun heula jeung indung hideep. Gan Kosim ngajak pamajikanana ka kamar. Duanana tuluy haharewosan. Di mamana ge kolot lalaki anu nanyaan mah ari urang kudu kumaha ayeuna. Gan Kosim ngahuleng. Puguh ibu ge heran. Naha Gayatri jadi siga budak leutik. Boga kahayang ngarenghik heula ka kolot. Padahal pok we ka jenisna da geus dewasa ieu. Urang ge tangtu satuju mun duanana geus paheut mah. Nya, tungtungna kawas anu meuli-meuli lalaki. Eraeun kitu Gayatri teh. Kana kitu apana? Tapi aya atohna ibu mah umur-umuran kakara ayeuna ngadenge manehna kedal hayang kawin. Apaan memehna mah nyarita boga kabogoh ge teu kungsi. Gugu we Pak. Isu pageto mah buah robah deui pamadeganana. Ulah ngantep budak jadi parawan saneng-eneng. Nya urang cobaan we. Da lamun Santana meungeun mah urang ge moal bisa maksa. Mitra kaum dangu, bada subuh Gan Kosim ini terencepan ka Sukalila. Santana keur anteng keneh nengetan potret Rastiti. Ngajenghok lain memeueusan. Basa di bejaan ku uwana aya Gan Kosim nepungan. Matak tumorojo ge meureun teu bisa dikedalkeun dina telepon. Santana beuki ngaranyug barang ngadenge pamaksudan Gan Kosim. Moal tiasa diwaler ayeuna Pak. Insya Allah engke bade nyarios langsung ka Gayatri. Walon Santana. Sajungna Gan Kosim
Santana ngahulang di kamar, narima jeung nolak sarua wegahna. Teu nyangka sacongo buuk, rumasa manehna remen ngarenghap mun neuteup langeorna Gayatri lempang. Ngancek rarasaanana eta mah ukur kabangoran panon lalaki anu lempeuh yuni, lain bijil tina hate anu pangjerona. Ras, hari akang kudu kumaha. Santana neuteuk potret Rastiti anu anger keneh imut. Aya kana setengah jamna manehna teu geunah cicing, ciling cingcat ke tengah imah, ka dapur, ka buruan, ka kamar deui. Nepi ka uwana milu kaget nenyo Santana kawas hayam keur kumahkar. Gayatri jeung Rastiti teh siga jame dibelah dua, tapi ari hatena mah tacan karuhan. Santana naker ingetan nyipta-nyipta sakur paripola Gayatri. Ti mimiti manehna wawuh nepi ka ayeuna. Sakanyahona Gayatri can kungsi raket jeung lalaki, gaweana ulu kutek di imah, malah deket-deket kana ngremaneh. Jadi mun ayeuna teu gugur teu angin hayang kawin mata kerung sararea, atawa bakat ku geus ponok harepan wae kitu pedah teu pareng wae jeung jodona. Santana antukna menta heula bong-bolongan ti sobatna. Manehna tuluy lumpat mulu imah lebe unang. Kasampak sobatna keur lelenggutan di golodog, mamake keneh sarung. Anehna lebe unang mah teu katembong ngaranyug ngadenge eta beja teh. Rastiti jeung Gayatri teh henteu sarua, tapi mun katimbang eta nu panghadena, mending tarimakeun bae. Pokna si lain nu tiba heula hayang ka Gayatri teh, ulah sok disumput-sumput. Walon Santana, dewek mah mung bengkah jeung sobat gara-gara awewe. Dewek ge sarua, embung bengkah rumah tangga gara-gara awewe. Urusan eta mah tong dipikiran, da kusalaing ge geus kasaksian. Dewek mah apan geus kawin, moal kokomoan hayang boga pamajikan dua. Ayeuna mah tinggal nanya ka hate sorangan. Ngan bong-bolongan ti dewek mah mending tarima we. Si laing inget keneh basa urang sok ngawangkong unggal peuting baheula zaman keur mangkat beger. Si laing sok nyipta-nyipta kawin ka Gayatri. Dewek ngabayangkeun lanceukna Rastiti. Inget keneh teu? Nu ditanya ukur seuri maur. Inget, tapi ulah diinget-inget deui. Kahayang dewek baheula prak ayeuna laksanakeun ku si laing. Mitra kaum dangu, dua nana tuluy guntrang nyaritakeun mangsa keur budak bari nginum cai teh haneut. Lebe unang nyelang heula maraban hayam, tuluy nemponyi idah di pangkeng. Geus kitu balik deui ka golodog, da Santana bungeun diajak asup ka imah. Boga sabaraha hiji hayam teh. Ceuk Santana bari neuteup welasan hayam anu recok macokan beunyeur. Gampang ngitung hayam mah, bisa isuk pageto deui. Ayeuna mah buru-buru putuskeun panglamargan Kosim, ngarapuguh cekeleunana. Walon lebe unang. Santana ngahuleung deui antukna manehna bebeja rek buru-buru init ka Cikawening. Jumaah isuk-isuk di teras tukang hanapeun tangkal buah. Santana diuk pahareup-hareup jeung Gayatri. Saumur wawuh jeung eta mojang kakara ayeuna Santana ngarasa tumarumpang. Henteu congah cara biasana. Mun memehna sok tuluy uplek harita mah kalah ka pabetem-betem papada embung miheulaan nyarita. Kumaha salira damang? Santana nanya kawas ka jalma anu anyar panggih. Gayatri ukur ngajawab ku tungkul bari imut, tapi lila-lila mah kadenge sorana semu ngagetar. Teu da teu acan pararuguh. Pokna asa ngimpi akang mah. Leres eta kasauran tuang rama teh. Mun teh mah teu leres. Nah teu tiasa mun ku urang duaan dilereskeun. Asa ngadadak pisan tuh da teu langkung akang.
abdi mah mung nepikeun kreteg. Akang mah teu ngarasa yen gaya teh bogoh ka akang. Kitu deui sabalikna. Teu sakur anu rumah tangga kudu dimimitian heula tina bogoh. Mun kudu papada bogoh dipake hiji-hijina alesan laki rabi, tangtu bakal rea jalma anu teu kawin-kawin. Teu kurang-kurang nu geus kawin ge ujug-ujug leungit bogohna. Mun kitu mah akang nu dipilihna. Ari mung aya hiji-hijina mah lain milih ngaranna. Mitra kaum dangu nu duaan tuluy silih pelong kawas hayang silih jug-jugan hate sewang-sewangan. Santana neuteub anteb ngadagoan anu pating sariak. Tapi nu tembong kalah beungeut anu ngadaun seureuh. Bibir anu semu amis naon deui anu kudu dicawad tina damelan Gusti anu sakitu lenyangna. Perlu waktu 15 menit nepi ka duanana nyobaan silih rangkul bari papada nyieun kayid rek nyorang hirup bebarengan. Geus karuhan kitu mah Gan Kosim teu hayang lila-lila ngadagoan. Tuluy ngaharewos ka Ku Iros memeh pidato di buruan balai desa. Sangkan paniatanana dibewarakeun ka balarea. Poe Sabtu isuk-isuk rombongan ti Sukalila ngabring aya kana puluhna bari babawaan saaya-aya. Imah Gan Kosim geus haneuteun ti peuting keneh. Gayatri sasatna diriung ku sararea ngajaga bisi aya deui kajadian anu teu dipiharep. Taya nu matak ngagebeg peuting eta mah estu ayem tentrem. Sanggeus dirapalan panganten nangtung nu nyaksian tuluy ngantai ngajak sasalaman. Lebe unang mah tu cukup ku 3 menit. Ngarangkul sobatna bari ngalima. Basa sasalaman jeung Ki Ulis santana ngaharewos laun pisan. Mang Ulis, arek ngadongeng sorangan atawa hayang dipangdongengkeun? Keke, naon teh? Ki Ulis kerang kerung. Subdetektor nyelap dina sakuna pi kamari teu lesot-lesot. Video teh nu direkam peuting kamari basa Mang Ulis ngomong sorangan di balai desa. Walon santana. Mitra cag. Sabalakana serika 27 urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah mung sa seri deui tamat. Hatur sewu nuhun ka sadayana anu parantos ngiring rumojong. Kum we sadana kaum dangu baraya di mana wae baraya linggih. Sekali deui hatur nuhun. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com